Kamarana aing mah budak dua neta, belum kere jeung si Jeje. Mun sepi budak dua neta teh lah. Aing mah kamarana cicingna eta budak. Manuk aralus juga nama euy. Geus ti suarana oge lah. Aralus. Tundeun enak pada satu dia. Suara nama ayah aing mah. Ngan manukna teu kadeuleu euy. Wih. Manuk cangkurileung euy. Alusna. Yang manuk berkutut tuh. Pake naon lewakna aing mah nya. Baledog ngal nepi aing mah. Kenaon lewakna lah. Halus dua tuh galade euy. Aing kenal newakna nya. Sok ngarese deh, awi mau lepi. Kenaon aing mah. Awi panjang euy. Tuh harusnya aing. Woi. Baledog mau lepi aing mah. Ngaha newakna lah. Nempoan we hungkulnya aing. Sahaya ngabogaan itulah teh. Setelah ayeuna nek neangan jaring keur newak manukna. Kamarana ieu manuk teh lah aing mah. Karek dieu araya. Ayeuna geus aruweuh deui aing mah. Nuk, gimana nuk aing. Kamarana ieu manuk lah. Nuk, gimana nuk ya. Karek bieu aya dua ayeuna geus eueuh aing mah. Mana eta manuk dua eta? Wih. Aya naon ieu euy? Bodas kieu geuningan. Turun tempo heula. Wih, ieu naon euy aya di tangkalan kieu aing mah lah. Bukalah ayeuna mah. Widih, harta karun euy. Wih, euy, ieu bener harta karun. Tapi di mana ieuna euy lieur kieu aing mah. Urang ti kebon meureun ieu teh. Ka dieu ka sawah, ka imah meureun tah. Ka balong meureun. Kandang hayam belok ka dieu meureun tah. Di dieu letakna ieu. Tapi jalanna ka mana heula nya. Ieu kudu kapanggih ieu, mun kapanggih urang bisa beungar ieu. Aing naon ge kabeul ieu. Lah ayeuna bejaan barudak. Baleungar kabeh. Lepas kupling motorku jemping. Katahan ngaguling. Jadi vokalis wah gitu. Ayo deh. Kenahan nih pulang nyanyi teh. Daftarna keman jadi vokalisnya. Woi. Urang manggi peta harta karun ieu. Bieu pas ngalah manuk. Yo urang menang harta karun. Tapi urang lieur euy denah lokasina. Ya hayu anu mah urang tean bareng-bareng yuk. Harta karunan wok dah. Denah samaruk di hajatan di ondangan meureun denah lokasi. Semali denge wok harta karun pas liur harta kirun meureun mah wok terus santai gitu Wih bener tah ya petana ya tempo. Wah bener wok ban pola wok. Wih wok bener jigana harta karun. Ieu imah akung. Ieu ka sawah. Terus ieu ka kebon. Ieu balong. Kela wok. Ieu kumaha ka mana nya wok jalurna wok? Kos kieu wok. Ieu imah akung ka sawah meureun. Ka kebon.
terus kandang hayam letak harta karun ini balong. Ini kudu kemana wok ya kira-kira wok? Yang geus wok lah urang teangan barang-barang we yuh. Iya. Urang tuturkeun we. Tak ieu na petana ya. Udah wok. Tah. Urang enak geus nepi imah akung wok ya. Oh iya tah. Heeh. Ka dieu teh nyokotna ka jalan dieu we, urang ka sawah berarti tuh di hareup sawah wok. Oh, Tah. di sawah mana? Ya urang kan nempo peta deui ka dieu tah nyokotna tah ka kebon berarti. Oh, Da urang enak urang ka sawah heula wok. itu. Tah, wok. Ieu geus di sawah ya. Urang tinggal ka kebon wok. Tah, ka dieu wok. Tah geus tah ieu saeutik deui di dieu ye harta karunna ye. Geus terus wok, ieu pasti beunang ye. Ayo terus wok. Ah. Tahu budak eueuh kasopanana aing dianggap naon. Urudug we lempang teu punten teu naon. Sabudak lurus tunjung sugan. Woi, dah ka dieu heula. Ye, geuning bos. Aya di dinya teu kaciri bos euy duh. Aing mah Ganda tunggul tangkalan bos udah teh lah. bos eta teh. Ka dieu mah ka dieu. Di heula. Kuat nepikeun ka aing disebut tunggul tangkalan sia mah. Dieu ka dieu. Ya hampura tuh bos, arana gena teu katingali atuh da kumaha deui. Heuh nya geus. Emang kamalana maneh? Kuat nepikeun lempang sonong boy sika cucuru teh maneh. Lurus tunjung. Halo saya makan itu. Oh tuh bos, hampura nya. Nya si bos mah darah tinggi, saeutik-eutik ngambok, saeutik-eutik ngambok. Mana mas slonong boy wae ngalewat. Pakai sebut tunggul tangkalan, emosi maneh mah. Katanya tuh, arana ge kakarek ulin ka dieu deui, teu nyaho eta bos ti dieu urang mah. Lah mbak si bos mah urang enak urang dengan harta karun deui lah saeutik deui hayu. Terus berakeun tah. Ah, ieu di petapan. Ah, ieu kebon wok ya, geus bener ya. Terus balong. Tuh, kan itu balong nah wok Iya bener wok ya, saeutik deui wok ya. Tah, tempo wok tah. Ah, ieu kandang hayamna, eueuh. Heeh bener wok, kandang hayam tah ieu tah posisina kieu wok. Tah berarti udah ditu wok tuh. Heeh. Deket tangkal jahe gana mah. Ugan urang mah ye. Jadi saya urang gali ini. Ayo ah, gali. Ini letaknya mah di dieu Oh wok. iya. Pasti di sekitar ieu wok. Oh iya. Tapi saya urang gali we, mana gali urang sebelah dia teh wok. Oh, sok. Ayo kita gali wok. Mana lagi? Gali-gali ah. Luas dan wok. Wih, yo. Kalau wok. Ayo tahu. Tah ieu wok. Wih, emas. Ih, emas batangan euy. Wih, tuh, wih. Gali. Ih, emas euy. Kesok. Mas batangan euy. Ih, tuh warnana ge. Aing mah akhirnya benang oge wok urang muter-muter teh. Ieu mah Aing widih. Mas batangan ini mah. Itu sabar hengkel di lebat teh. Model wok. Milik urang pokoknya mah jeung mana ya. Si urang abah itu wae urang tempo ieu. Wah, wok. Urang tempo heula wok. Urang masikeun ieu naon wok. Aing mah. Heula wok. Ih, kinu warnana mah. Bener ieu emas batangan wok. Wah, geus bener beunghar urang wok euy. Dadak beunghar ge mah. Bener mah lah orang jual we lah kabeh be beunghar boga duit loba. Aing geus teu sabar hengkel loba lah. Wah, ieu mah geus ayu urang ulah.